Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kasanggahkeun ka Gusti anu Maha Suci. Alhamdulillah dina deungeut ieu urang sadaya tiasa riung mangkulung dina raraga nyakseni upacara paturai tineng. Wiro simkuring sapara kanca bade ngantunkeun ieu sakola. Sabada tamat diajar salami 3 tahun. Bapak kali Ibu hadirin sadaya anu dihormat. Simkuring pun Irma Nur Fitria di ieu tempat minangka wakil ti rerencangan kelas 9. Hoyong sasangkem nadekeun kareteg angen. Mungguh ari waktu asa nyeak pisan. Sajorelat asa kamari keneh simkuring sapara kaca munggeran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui. Simkuring sapara kanca kedah miang deui. Daraskeun sakola ngahantal narepkeun sareng cita-cita. Kantena bae salami 3 tahun diajar di ieu sakola. Seueur pisan anu bakal paningan di dieu di sakola. Urang nu geunah di pikabetaheun simkuring sapara kanca diajar milari ilmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa. Kagiatan bari sakapeung sampel guyeun, gogonjangan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadayana bakal janten pinangan anu moal kahilapkeun atuh kasayan Bapak kali Ibu guru sadayana. Ilmu pangaweruh anu didugikeun simkuring sapara kanca tangtos bakal hareup dina angan. Janten obor anu nyaangan di jalan sorangan. Kalayan diaping dididik ku Bapak Ibu guru. Pisan simkuring sapara kanca gaduh ilmu anu manfaat. Dituduhkeun nu sae sareng anu apal, nu leureuh sareng anu lepat, nu poek sareng nu caang. Teu aya anu tiasa kapisanggem iwal ti hatur nuhun. Nuhun kana tirang-tirang kasayaan Ibu kali Bapak sadayana. Simkuring sapara kanca teu tiasa males eta kasayan. Angging ngedalkeun doa pamugi rupining ilmu anu parantos dipaparinkeun ilmu kangge baganjaran anu ageng mang tikel-tikel ti Gusti anu Maha Suci. Amin. Atuh salami simkuring sapara kanca diajar di sakola kantena bae seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikap sareng paripola anu sakapeung matak rungsing ngajengkelkeun jalaran kitu. Ngawakilan rerencangan sadayana dina deungeut ieu simkuring nyuhunkeun dina hapunten tina samudaya kalepatan sareng kaluputan. Celik putih cap herang caang bulan 14 urang nubarkeun samudaya kalepatan sareng kaluputan. Pamungkas simkuring sapara kanca nyuhunkeun pidoa ti Bapak kali Ibu guru sadayana pamugi sadaya alumni nu lulus tahun ieu tiasa neraskeun ka sakola unsur langsar teu aya halangan. Harungan nyuruh ilmu di tingkat anu langkung luhur. Meser kaos di kaputan, meser sendal sareng pita, abdi miyos dek pamitan dek hotel cita-cita. Kamari mawa ragaji ayeuna dek mawa lisah. Kamari urang ngahiji ayeuna urang dek papisah. Rupina sakitu nu kapihatur hapunten bilih aya basa anu kirang mareunah larahna boboh sapanon carang sapakan langkung saur bahe caret hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.